Mitra pamirsa mangga urang lajengkeun dongeng judulna Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng karangan Watatan mangga urang lajengkeun. Harita Mayang Sari nyarita para wargi sabada firman sanuk-sanuk menta di hampura tur ngalumasakeun salah bari ceuk manehna. Nyen tinakan kitu teh keur teu sadar beunang katipu ku basuhna. Mayang Sari nyarita, "Oh, kutantek kitu nya lalakon akang, nyen tindakan ngajarikeun rahitna batin abdi, bari jalma nu teu tuah teh dosa dipitnah ku akang, ngajarkeun abdi ngalampahkeun serong jeung ngaran budiman, karunya teuing diri akang, geus beunang kabobodo tenjo kasamaran rasa." Cek akang teh mah beunang katipuna atuh akang teh kawan lain geus kolot wae akang teh. Tapi sakituna deuykeun bae tong jadi pikiran nu geus mah geus we. Sanajan ku akang teu diterangkeun ge keur abdi mah. Jeung nu jadi indung geus nyaho teu perlu diterangkeun deui. Bisi hate abdi asa kasuat-suat deui penderitaan nu katukang-tukang. Cenah eta akang rumasa aya kasalahan tur menta dihampura. Teu nanaon ku abdi dihampura ngan akang sing bisa nebusna dosa ka saurang lalaki nu dipitnah. Syukur we ari Mayang ridho mangahampura kana kasalahan diri akang. Oge pasti akang rek nebus dosa ku jalan moal ngalampahkeun deui kalakuan nu katukang-tukang. Ku dasar kitu yap atuh ayeuna mah urang ngawangun deui rumah tangga jeung akang. Kalawan akang janji ti seseret ayeuna mah rek bener-bener we ngalaksanakeun kawajiban kanu jadi anak jeung pamajikan. Ceuk firman akhirna terang-terangan ngajak ngarangkep di rumah tangga. Hila Kang Firman teu lepat dadanguan abdi mun kukupingan abdi kitu teh. Kang Firman ngajak ngawangun deui rumah tangga sareng abdi. Nu hartosna akang hayang kawin deui jeung abdi. Atawa umumna kasebut ngaruju, cek Mayang Sari nada nama tiga nu kaget. Ku ayeuna firman ngajak ngahiji deui. Henteu Mayang, henteu malah mah teu salah reureuh deui eta dadanguan. Memang akang nyarita kitu teh hayang ngahiji deui la si Rabi jeung anjeun. Kok nama akang karunya ka budak, emal firman nyebutkeun karunya ka budak. Kang Firman Sir abdi mah ngadangu atanapi nguping oge akan nyebutkeun hayang laki Rabi jeung abdi asa teu lucu samalah dianggapna ku abdi keur diri akang sarua jeung ngahinakeun diri sorangan ngarendahkeun harkat darajat sorangan make boga pikiran kitu. Lamun abdi mah jiwa lalaki samodel diri akang moal luas abdi mah ngedalkeun anak komo kanu geus dianggap awewe rujit, dianggap runtah, dianggap sampah masyarakat, awewe nu dianggap samodel runtah, awewe nu dijieun tambah lumayan. Nah Kang Firman luas lamunna nyiduh tuluy diletak deui atawa micin kokotor dicokot deui. Isin atuh ari akang nepi ka kitu mah. Dikamanakeun dibawa akang si danu nganggap dunya teh nyaan heureut pisan. Dianggap eueuh deui awewe nah jiwa awewe teh ngan abdi sorangan Kang. Loba keneh awewe masing rek anu kumaha-kumaha oge loba piliheun. Rek pangkat cacah, rek pangkat menak, rek anu luhur pendidikanana, rek anu boga titel keur pantar akang moal burung minang. Atuh akang rek ngihukum deui abdi mah sarua we jeung ngaletak deui ciduh nu geus murag kana taneuh. Ulah Kang, ulah aya pikiran hayang ngarangkep deui jeung abdi. Neangan deui we hayang boga deui nu ngawulaan mah. Ulah maksa, ulah ngeukehan diri abdi. Sabab ayeuna mah abdi geus boga deui nu tanggung jawab. Nu nyaah ka diri abdi jeung ka budak. Ceuk Mayang Sari satengah ngajejele. Kalawan belak-belakan nyarita geus boga deui nu mikanyaah. Jelas geus boga deui salaki ngan teu dibejakeun ka si dadap ka si waruna. Kumaha Mayang? Kang denge teh anjeun geus boga deui nu mikanyaah? Geus boga deui salaki nu dimaksud teh?
Firman bangun ngaranyu banget na semu beureum. Nya tema Mayang Saripono. Kasaha Mayang? Firman terus netep seukeut. Ari nanya kitu ari torojo saurang lalaki norojo ti tukang kalawan mang nemalankeun. Nyaeta boga salaki deui kanu dipitnah ku anjeun. Pokna gilak Firman ngalieuk ana breh teh si Horeng Budiman. Manehna geus lila ngadedengekeun kana caritaan Firman di pipira jeung Julaiha. Atuh Mayang Sari ge ngalieuk teu nyangka salakina geus balik ti luar kota. Oh ka anjeun kawina teh? Ceuk Firman bari beungeut menireup-keun rai bias. Rumeh Budiman nyebutkeun kanu dipitnah ku anjeun. Nya ka kuring Mayang Sari boga salakina deui teh. Reuwas anjeun ngadenge pengakuan ti diri kuring. Naon sababna kuring wani ngawin ngaran Mayang Sari? Kahiji lamun dianggap runtah teh ngaran Mayang Sari dianggap runtah tur geus dipikeun ku diri anjeun. Kaduana keur diri kuring kapalang disangka goreng ku diri anjeun. Jelasna diri kuring dipitnah majarkeun geus kumawani ngaguna sita kasucian pamajikan anjeun. Tapi ka kuring pada nyiksa ku tiluan, nyeta ku babaturan anjeun. Katiluna kuring nyaah tur watir ka budak. Sabab ku anjeun teu diaku anak. Maja eta budak lain tetesan getih anjeun tapi tetesan getih kuring. Nya ku dasar kitu kuring suka kuring ridho ngajait harkat derajat Mayang Sari. Sabab ku anjeun geus dianggap peruntah. Sok ayeuna mare kumaha pilakuan anjeun. Mungpeung adu hareupan yang diri kuring. Nah anjeun rek ngayakeun pangaduan kan wajib. Rek maksa ngawin deui Mayang Sari. Pek ari sakira manehna sukain mah. Dikawin deui ku diri anjeun. Cek Budiman saolah-olah nangtang bari teu leupas murelem. Nya teu naon ari geus dikawin ku anjeun mah ngan nganihapekeun teh sing bener-bener we anjeun nyaahna. Tur ngalaksanakeun kawajiban salaku lala salaki kanu jadi pamajikan. Ulangan saukur sukana ka dirina bae. Moal pati-pati kuring daek ngawin lamun henteu dibarengan ku kanyaah jeung tanggung jawab lahir batin. Temal Budiman atuh Firman teu pamitan-pamitan acan korejat nangtung. Bari ngarawel kantong nu dieusi ku balanjaan jerut turun tuluy balik tumpak motor. Bari dina ngajalankeun teh ngebut. Kawas anu selebor da eta hate ngarasahan deueul. Ku perkara Mayang Sari geus boga deui salaki ka Budiman. Geus moal henteu hate Firman ngarasa seueulna teh para mitra jeung keuheul. Hanas barang beli pakaian jeung kongkorong 10 gram apikeun pamikat. Ari heug teh nu rek dirayuna, nu rek dirujukna geus boga deui nu mikanyaa. Teu lila di jalan Firman geus anyog ka imah. Jerut turun tina motor bari bekatut haseum para mitra merekedeweng. Atuh pareng Mang Pajar bade gana keur ngepel di teras. Aduh, kumaha Den watosna yung? Sip pangintanya, aduh, wirah dibahanan ku eta sesepuhan Aden. Kange mikatna, aduh, sugan mah, maecot mahedun atuh Aden lah. Cek Mang Pajar bari neuteup samalah make jeung sura-suri sagala. Sip-sip nanahaon nu puguh mah eueuh anu sahulueun manusia teh. Ngadona raripu we. Nyaan kasabelan pisan manusia teh. Tapi kamuli pakaian keur budak jeung keur indungna ge. Ieu dibabetkeun ka susukan. Luati kongkorong we teu dipiceun deh. Cek Firman gek diuk atuh para mitra beungeut semugeuneu. Keke nu begitu? Kunaon Aden? Mang Pajar kaget tuluy diuk bari neuteup. Nu batak geus kawin deui, temal Firman ukur sakitu. Saha tos nikah teh Aden? Mang Pajar talete bari teu leupas tina paneuteupna. Heuy nu budak. Keke. Neng Mayang Sari nu dimaksud tos nikah teh Aden? Mayang Sari aing geus saha atuh? Gusti. Hutan parantos nikah deui neng Mayang Sari teh Aden. Aduh, bu eta Aden kaporotan. Disangki ku umang man we Aden lami teh teras we mun babadan tenan. Perkawis waktosna salamatan sareng eta. Ku emutan mang mah moal teh sip lah. Sugan mah eta mah
dan syaur Aden di bahanan cimate aku sesepuhan Aden sumun ku mah ecot sumun aduh alah da eta mah sumuhun eta mah ku eta mah atuh moal dua anak Aden ya langsung we ina khoy manginten kitu pangemut mang teh naon make jeung naon teh ina khoy sagala bari nage Firman rada muncereng sumuhun eta apa narosan Aden teh maesrot kini dengan eta sanes lain maesrot atuh maecok atau maekok teh maecok lah naon ngaran teh pokoke deui maekok meureun dukun tipu we eta mah keur siga entog bikangna teh anas mere duit we teh ceuk manehna moal teu masket cenah lengket nya nu puguh mah kuring we dijejeleh ku Mayang Sari jeung ku si bengok babangok lalakina Firman akhirna ngadon kutuk gendeng kalawan nyebutkeun dukun tipu sagala. Harita atuh sabada ngabadungan dongengna Firman Mang Pajar nyarita deui. Sanes ilmu teu mati Aden mung Aden we kaborosotan. Kaborosotan. Sanes kaborosotan Aden. Nu dimaksud teh kaporotan sun. Kami ti kapungkur mah atuh nyumpinganana moal kapayunan kudu sanes Aden. Uguh we lamun nyaho-nyaho arek dikawin ku bebengok si Budiman mah lah. Berhenti kamari ge ku kuring teh diruju deui. Ngan kuring anu jadi teu ngeunahna teh kana hate make jeung ngajajeleh diri kuring sagara. Lamun lain di imah batur sigana teh ingang da ku kursi huluna. Keke. Saha nu ngajajeleh teh Aden? Pajar kapapanjangan tumanya. Si bebengok Budiman. Samalah si Mayang Sarina ge ngajajeleh ka kuring. Make nyebutkeun diri kuring sarua jeung ngaletak deui ciduh. Buset. Gusti, mangu. Eta ning Mayang Sari wantun sasauran kitu Aden. Nyaan matak picuaeun pisan. Da cepet we tampiling Aden lah. Sawios carogena-gena ha. Cuman takana kera owe teh. Haja kale mang teh nyarengan. Pang tadi Aden nyanak mang belah nguping cariosan kitu. Moal teu ngemut dua kali ku mang menyaan digebre we lah. Dikitik muntir Aden lah nyaan. Ngahinis pisan mending ngarekeun ka budak kamari sore. Mending ngarekeun ka budak rodek hulu. Cek Mang Pajar ti dituna mah milu mang teu ngeunahkeun kanu jadi dunungan. Kalan Mang Pajar ngomong deui. Sawios Aden lah. Tong janten emutan. Moal ami laki rabina ge sing percanten ka mang tah. Keun ku mang urang tarekahan sangkan beruntak deui rumah tanggana sakalian we lah nyaan mang mah istrina teh sida ngajumleg nyaan ing teuneuna we mang mah urang kawinkeun kana jubleg tah nyaan kawinkeun kana batu tuman ari kitu-kitu teh ingat lah kitu omongan Mang Pajar nu kadua kalina make boga itikad rek nyieun kadoliman ka Budiman jeung ka Mayang Sari make nyebutkeun Mayang Sari rek dijublegkeun sagala. Nya, sial bener hirup teh mah. Itu salah kieu salah. Nete semplek nincak semplak. Kitu lain kieu lain aya paribasana kitu. Firman si Janu aral bari ngorejat nangtung. Tuluy ka kamar kalawan mudaran sapatu dibalang-balangkeun ka sisi lomari. Goledag ngedeng nangkep sirah atuh Pajar oge ngaleos ka tukang. Gek diuk dina kursi hoe geus reyod tuluy gegerendengan sorangan. Dipikir-pikir mah kana kituna we karunya ku si Aden. Ti salah nincak kana peribasan teh semplek nincak semplak teh we. Ti heula rek boga pamajikan ka incuna almarhum Basuma. Teu jadi gara-gara tepung jeung popotongan si Aden di jalan. Ayeuna aya niat rek ngarujuk deui popotongan. Tekuhan teu geus dikawin ku si Budiman. Sajabat ti kitu si Aden ngadon dia jeleh ku popotonganana jeung ku balak si Budiman. Ngan we nasib watir ku nasibna si Aden. Dalam tadi aing dibawa mah heug ngadenge omongan si Budiman iya wah ngareret deui ka ditu ka dieu. Kebrewe ku aing mah nyaan cungurna. Diasah nyaan kana tatapakan. Paduli teuing masih geus kolot ge nyaan. Aing mah moal nguyang tanaga ka batur geus kolot ge. Moal kahalangan ku waruga geus kolot. Tunggu tanggal mainnya Budiman Mayang Sari. Dewek rek mang maleskeun kanyerian anu tadi dunungan.
Sianorek dipake gunung pananggahan ku ilaing sia. Dobrak waing mah deuleu. Gongan si laing geus cuman caka ku ngawa ngaja jelas dungan dewek deuleu. Kitu garendang namang pajar. Milumang tengenahkeun dumeh firman dununganana nyaritakeun. Dijejeleh ku Mayang Sari jeung ku Budiman. Santas pajar ngagerendeng kitu gebrek cenah-cenah di kamar makan. Sada sora piring murag. Atuh Mang Pajar rewas kalawan ngoreja timuru nama piring pepeus ku dununganana. Barang ditempo teu paramitra, harita teh ka kamar makan eueuh sasaha, nyampak sangu jeung dedeungna acak-acakan. Atuh beling mayak dina ubin Gusti. Nyesah atuh nu ngacak-ngacak sangu jeung dedeungna teh teh. Jeung dia piring muni hancur kieu. Sangka ku aing si aden we rek dahar piringna murag. Tapi usaha geuning duh. Pira ku diacak kucing onaman mah. Tadeungeun sangu mah weutuh keneh ngan acak-acakan di meja we. Garentes Mang Pajar ngarasa kaget lain heuheureuyan. Ningali sangu jeung deungeunna acak-acakan. Angin lodeh ngabayabah dina meja. Atuh ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Harita sirilik atuh Mang Pajar kaluar ti kamar makan. Tuluy ngagegero dununganana nu keur ngedeng barina ngeuis sirah. Atuh firman ngorejat hudang kalawan nyampeurkeun. Aya naon Mang Pajar? Tanya firman bari neuteub. Keke dupi adena me ka kamar makan teh so. Teu hari tadi ku kuring kadeng keur ngedeng ka di kamar. Nah hari kitu aya naon atuh? Temam firman bari teu leupas tina paneuteub. Gusti, insyaallah ting. Beuh, Gusti. Aing Gusti aya naon? Aduh, kudu make mang teh. Nuju dipengker, nuju eta ngemutan perkawis dijejeleh ku Mayang Sari sareng ku carogena. Hari kitu, namanya nguping piring ngagebrek saporos nu murag. Disangki kumang mah aden we bade ngalas sangu piring na murag semua. Geus kitu kumaha? Barang ditinggal ke kamar makan teh sasaha semua. Atuh sangu sareng rencangna eta we acak-acakan. Atuh angin lodeh ngabayabah dina meja sun. Lajeng ninggal piring atuh hancur we. Meni beling lagi meni mayak dihanap sun kitu. Kucing sugan. Kucing kumaha aden yo. Ome kucing mah piraku lauk sama eta. Semur lauk emas teu dihampol da ieu mah. Sadayana ge rencang sangu wareh teu. Remang tinggal itu ku aden ka kamar makan. Cek Mang Pajar gidig firman ti kamar ngagedi. Barang bus ka kamar makan. Nyawe sangu sapanci jeung deungeunna acak-acakan dina meja. Beling piring mayak dihanap. Ai nyawe eta sangu meuni amacak kitu. Na kunaon cenah? Disebutkeun aya ucing da deungeun sanguna weuteung. Komo disebutkeun aya manusia asup mameureun katingali ngajuringkangna. Cek firman ngarasa kaget oge. Nina leresna ge aya jalmi lebet. Kamana jalana atuh adenyu? Jalan pantau payun dikunci. Janela sadayana narutup. Atuh mang aya dipengker. Kira aku aya juri nyiriwuri setan minarupa mah. Atuh nepi aya riwa onaman mah. Jalan ieu mah da siang keneh atuh. Nyan asa dengar tos Mang Madin. Sareng asa nemean sakieu Mang tos kakolotanana pernah kajantenan saboros ayeuna. Tuangeun acak-acakan kieu saboros diacak-acak ku jalmi. Cek Mang Pajar ngarasa kaget lain bobohongan. Keun bae tong loba carita teuing Mang Pajar. Beresane kadinya. Cek firman tuluy kacai bebersih sabab geus burik. Ari Pajar harita mersihan meja jeung deungeunna. Dengan sangu neueuh keneh diwadahan deui kana piringna. Iwati angin lodeh anu kapiceun teh. Sanggeus dibersih mersihan meja, tuluy nyapukeun beling piring kalawan disodokan kudua wawadiwa kudus diwadahan kana pipiti, tuluy dipiceun kana wadah runta. Dua poe ti harita brek firman katarajang panas tiris. Geus aya kana 3 poena firman teu digawe, malah teu daek dahar-dahar acan. Awakna nyebret panas geus ka dokter anger we panasna teu daek turun-turun. Atuh Pajar ngarasa bingung ningali ka aya nu jadi dunungan gering. Atuh samalah kabawakeun kurang sare
sabab maturan nu jadi dunungan dina mangsana peuting pajar ku ayeuna make boga rasa keung komo ari firman pareng atuh sasarma sok kajenting puringkap bulu punduk ku ayeuna kitu timbul pajar parang siang nu jadi dunungan teh gering didoliman ku Budiman atawa ku Mayang Sari jelas nama budi dunungan teh terap ku nyaeta ku Parabun dina hiji poe kirawan Cihanet moyan pajar dijurungkeun ku Firman dititah ngabejaan indung bapana kalawan teu hararese pajar init make sepeda da ngarah gancang teu sakumaha lila di jalana geus tepi kalacat pajar unggah tuluy pupuntenan bari ngetrok panto kaletrek sadasora kunci ngeletrek berai panto muka si horeng numbuka teh saurang awewe tayalian indungna Firman anu katela Ibu Nengsi ae geuning Mang Pajar kamana wae meni geus lila tara ka dieu ceuk Ibu Nengsi bari neuteuk aya wae Ibu kumaha Mang Pajar ngalama sasalaman berkah dina waktu ieu mah sok atuh ka jero atuh harita keneh Ibu Nengsi anitah ka jero bus pajar ka jero tuluy diuk dina kursi atuh Ibu Nengsi harita teh para mitra tuluy diuk oge upi bapak angkat ka mana Bu pajar nanyakeun paanggana bapana Firman biasa we bapana si Asep mah keur eta nglatkeun manuk ari si Asep kumaha cager Ibu Nengsi harita para mitra kakarana nyakeun Firman anakna mawi abdi ka dieu bade ngawartoskeun aden teu damang Ibu karesan tadi miwarang abdi ngawartosan Ibu sareng Bapak hutan gering si Asep teh geus sabaraha poe kopina tos 5 dinten mah Ibu tuh geus 5 poena menikah karang ngabejaan ayeuna eta nyeri naon cenah awi cenah biasa we parana stiris Ibu nanging lami-lami salirana meni nyebret geus ka dokter parandos kamari oli disarengan ku abdi nanging panasna mah teu lungsur-lungsur pamiwangi teh sasar wae Ibu cek Mang Pajar ngaso heula para mitra sadayang para wargi anu mulia keur kitu torojol paanggana tas ngelatkeun manuk titiran ye geuning aya si ontoh si Sontoloyo tadi geus lila euy cek paanggana banyo nyebutkeun si ontoh si Sontoloyo bari seuri aduh namanya anom Mang Pajar nyolong krong sasalaman berkah hari awak mah cager euy ngan ieu we kantong hepe euy duh aing mah temal paanggana gek diuk ngareneng jeung Ibu Nengsi pamajikanana nyata Pajar ka dieu teh ngabejaan si Asep gering cenah geus 5 poe cek Ibu Nengsi si Asep gering jadi naon euy Pajar tanya paanggana bari neuteup kana beungeut Mang Pajar ai kawitna mah paranas diri nanging tos 2 dinten ayeuna teh salirana meni jebret atuh kamari tos di dokter nanging atuh panasna mah teu lungsur-lungsur sareng sok sasar we sumuhun sagala disaurkeun ari na teh ngajurungan abdi miwarang ngawartosan Ibu sareng Bapak sareng kitu eta meureun sok kalukuyuran teuing peuting jadi asup angin rasa maneh lelengohan cek paanggana nyangka Firman sok kuluyuran ti peuting da suntra ka mana-mana ade mah tuh anom malih didamal ge mohon mulih didamal teh aya we di bumi mun ku emutan abdi mah aden teh teu damang teh menak ka teu raos mana sun teh cek Mang Pajar nyarita bari tungkul mangi ka teu ngeunah teh kumaha Pajar tanya paanggana teu leupas tina paneteupna kalawan Ibu Nengsi ge harita mairananya urusan di kantor kitu sanis perkawis di kantor Ibu nanging awitana mah kieu sun saminggu nu kapengger teh aden teh angkat init ka mana paanggana kesit nanya angkat ka bumi na Mayang Sari sun init ka Imah Mayang Sari ari maksudna maksudna apa lain ngahiji deui we sareng Mayang Sari alias ngaruju kumaha Pajar pangdenge si Asep aya ngahiji deui jeung si Mayang Sari
leres anom kunaon pipikiran si Asep cenah ibuna kawas nu naong kakolong kawas eueuh deui awewe teu puguh-puguh ngadon rek ngaruju deui awewe nu kitu patut. Kapan si Mayang Sari kasebut awewe beunang dilelece ku lalaki sejen mata kumanehna diserahkeun ge ari ayeuna aya pikiran rek diruju deui teu lieur mah kitu geus kitu kumaha daekeun si Mayang Sari diruju deui ku Asep cek paanggana si Janu keheul kenapa bapak sun abdi teh da can tamat sasangemna sun pek atuh tamatkeun nyaritana ngarah puguh mulai hideungna da ngadengekeun dongeng dina radio ge ari can tamat sok panasaran gantung denge deuleu enggalna carios ni aden teh mulih deui ka bumi sun raraina teh katinggal semua anu geuneuk semua geuneuk eta geuneuk teh peda aya nu nampilingan saha nu nampilinganana bejakeun ka dieu bejakeun deuleu ka dewek hayang nyaho wani-wani sia ngaganggu ka anak dewek barina ge sari semua geuneuk aya nu nampilingan sun ari kitu kunaon atuh paanggana bangun teh sabar hayang buru-buru aya katerangan nu jelas rupina mah mendak katiraos ya bapak sun buktos ditaros ku abdi ge sabaros anu bendu we ngawalna ge sanggup abdi teh aduh sip panginten aden kalah ngawal kieu sip-sip naon cenah puguh mah kalah ka manggih pika seuleun gitu hanas kuring meuli pakean keur manehna jeung keur budak hanas meuli emas 10 gram ari heug teh manehna geus boga disalaki cenah kalawan kuring satengah dijajeleh ku Mayang Sari jeung ku salakina wajah teh kuring sarua jeung ngaletak deui ciruh sakitu cek Mang Pajar ngajelaskeun sakumaha caritaan Cep Firman tadi nya pasti we nyarita kitu oge da memang bener sarua jeung ngaletak deui ciduh ngan sabalikna anak urang teu boga wibawa kawas geus eueuh deui awewe di dunya teh atuh keur naon make diserahkeun sagala ari gede keneh duriat mah kaolok-olok duit da biaya nyerahkeun teh cukup ku 10-20 ribu atuh cek paanggana akhirna keheul kadu jadi anak kalawan ibu Nengsih pamajikanana Mairan keun geus kitu masukan karasaeun ngan eta si Asep teu talatah naon-naon Pajar teu mung miwarang ngawartosan anjeunna we teu damang temal Mang Pajar bari tungkul kieu we Pajar lamun si Asep anger wae masih keneh aya anu karasa kumaneh jajapkeun ka dieu ini tuh mah saha nu ngurus sajabati kitu bising katutuluyan pan jadi lamunan maklum atuh lamunan teh bisa-bisa kana gering nang tu ngalang layung tak kitu rumatak nya jadi pokona mah jajapkeun ka dieu insyaallah Pak upami panyawatna teu acan aya perobihan mah ku abdi dijajapkeun tang dosa dieu atuh mangga Bapak Ibu unjuk permios jalan di ditu teh aya sasaha sun jeung ka ditu temal paanggana jerut Mang Pajar turun tuluy balik tumpak sepeda gancang pisan sabab hariwang kudu jadi dunungan eueuh nu nungguan teu lila di jalana para wargi anu mulya Mang Pajar geus tepi ka imah jalan ka tukang tuluy kebat asup ka kamar sampak Firman keur ngajepat bebari si Janu keur ngalamun meuni anteng naker den kulem den tanya Mang Pajar bari nyampeurkeun teu kumaha ibu jeung apa araya Sirpan nanya bari ngareret tuluy nguniang hudang keleresan ibu araya den temal Mang Pajar gek niuk sisiri sembang tunjangeun Firman dibejakeun kumaha ku Mang Pajar semua diwartoskeun aden teu damang we tos lima dinten kumaha geus dibejakeun kuring gering teh nyarita naon wae ibu atawa apa cek Firman bari nutup teuy sasaura naon-naon mung saur tuang ramah teh upami aden kateterasan miwarang dijajapkeun ku mangga ditu temal Mang Pajar ukur sakitu sedeng caritaan paanggana mah bapana Firman teu dicaritakeun sabab sieun namahan gangguan kana pipikiranana lamun kitu teh mah keur Mang Pajar wijaksana ngaraskeun kanu jadi dunungan kajeun ari kitu mah atuh ngan dia aya nu ketrok kana panto disangka ku kuring Mang Pajar geus balik
barang ditempo keluar saha gancang kuring kajero deui ari dieu sada sora awewe seri cicirilan nganu kapal lebah mana teu puguh kadengena teuing tatangga nyendelkeun dongeng dina radio teuing ngaliwat hareureung aduh nya aden aya nu keketrok kana pasti we nari diuniaan segala rupa keluar atuh lah kumaha beuneu puyeng lajeng geubis mangkani teh sasaha pisan jadi mau teh sasaha lajeng aya nu keketrok atawa nepi aya nu nyauran ulah diwaler simawon tadi uningaan mah komo pamiwengi sareng ulah sok ieu sadanggu-dangguna anu teu damang mah deung Mang Pajar ngawawadianan kanu jadi dunungan kalawan pokna deui kumaha teh deung bade di ditu heula wae sareng ibu lama moal mangkeun bae da teu sabaraha parna ongkoh aya emang di dieu serius ari moal mah suhu ngaroskeun sodana mah pilih bade di ditu heula ku mang bade dijajabkeun ayeuna mung siang keneh itu Mang Pajar keluar di kamar sambil nutupkeun hordeng koloyong ka tukang nutupkeun jendela kamarna sabab geus rek maghrib ini ti kuping harita di imah Firman nimbulkeun rasa keueung beakar kulobana dedengean tanpa jiri di kamar makan loba senok ping keletrek kana piring siga nu keur dalahar ati di dapur trong-trang sora parabot siga nu keur diberesan tapi ku Pajar masa kitu manehna keur di tukang oge teu kadenge iwa ku Firman kadenge teh cacakan manehna aya di kamar hari puringkak bulu-puluh Firman ting puringkak tuluy ngagejero Pajar nu keur ngelapan motor di tukang Mang Pajar Firman ngagejero tarik ulah deh temal Mang Pajar gancang ngirilik nyampurkeun ka kamar bari ngilir elap bade ngerasa naon bari ngaliut ade teh lain hayang minum da cai mah ieu aya keneh dina meja samalah utuh keneh jadi kitu bade aya naon aduh Mang Pajar nutup suku ari Mang Pajar keur dahar meuni kadenge ka dieu sora senok jeung piring trong-trang jeung sora parabot tinggal opra Firman yang kakir dahar ka Pajar bade jana saha ibu ndak awak mang teh dina da mang teh da teh naon nu ngalapan motor di pongker mari ieu lapna ge bawa tunggu manggu temal Mang Pajar bari nyamengkeun elap dan memang sanyana Pajar teh kakir dahar bener Mang Pajar Firman siga nu teu percaya Allah eta ade mun teu bercandan pisan ini ya deh, nah ubah mang nanti ni dina dah, mohon ubah mang ni dina dah deh, nah mang bodoh segala semua, ayah wahai semua. Hari ini meresan parabot di dapur saha, suara parabot meeting golopra, buka tu ada, cek aku bingung dekat ni, tu meresan parabot di pawon, sama danguan ada ini penginten, ulah sok saya dangun ada, ini gitu damang mah deh, wah tapi kalau weta nu sudah beres, Mang Pajar ngawawadianan kanu jadi dunungan dunungan de kumaha de sidi kadenge pisan ku kuring sora nu meresan parabot geus cicing dieu keur ngelapan motor mah isuk deui we mongko da moal dipake angguran apang ieu ngurutankeun bisnis lah nya saparajawati ieu jeung sudah apa deh bade ieu ngawasi heula panangan sareng ieu ngabantuan harung bawakeun mah ieu kotor we sun aya ieu anu oli nu kalapkeun Mang Pajar lewat satu kami bahilaling Tuli labut ka kamar ngarawel samping saring dina tambang sasampayan barang keluar ti kamar Pajar ringah-ringih sabab ngadenge sora awewe ciri bangun kanu ngerian ngabangi teu puguh palebah mana salah teh saperikeun ngabangi kitu bangun kanu ngerian nah kamar kita negeri atau aya nu pasya jeung salakna atau aya nu kapabatenan meureun di bebengok anjing di babaung mung sore keneh lamun teu dikit ka aing berat penglisna ku aing biasana lamun anjing babaung teh sok datangkeun penyakit jadi jalian teh aya sasaran gede badala inting kan itu hingga wah jadi jalian jadi onom itu jadi ulah pokokna mah ulah nyuri setan ulah hina rupa jangan rembuk ulah newo-newo lah nafsi dulu masih manusia masih setan ge pokoknya mah aing manusia sia setan
Itulah. Dekat Samarang ka Palembang. Sekian Pajar begitu nama. Marancahan dunia ngadenge anjing babaung. Tuluy ka jero deui manehna bari dikongkoyong samping sarung. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso. Para mitra pamiarsa, Mang Pajar ti ditu nama marancahan dumeh ngadenge anjing babaung tuluy ka jero. Bari dikongkoyong samping sarung bus ka kamar nyampak firman dununganana. Kurecu ngelik we bari nyana suku dua nana disang hunjarkeun. Tah mang anjing tita tadi beger babaung we geuning ceuk firman ngabejaan anjing babaung. Sumun aden sonten kene ge. Tos aya anjing babaung sumun. Pami caket ni bantur ku mang nyaan lah. Saur jenatna pun akima pami anjing babaung teh. Sok mawa kasakit, mawa sasaran teh aden sumun. Terutami ti juri jarian atarapi ti bangsa siluman silemin. Nanging sawios den lah. Dina leres nage anjing babaung mere tanggara atawa ya jurig nyiliwuri setan minarupa. Ulah ngaraos keung, ulah sieun-sieun. Kumang diusir nu kitu malah tumanyan. Mang Pajar buraung naker dahayang kapi anel kudu jadi dunungan gede kawani. Mang Pajar mari nyarita teh sok dapon wae abong kena aya paribasa. Bibir teu diwengku letah teu tulangan. Tong sok kaliasan teuing nyarita teh Mang Pajar. Keun bae masing aya jurig aya siluman atawa aya dedemit ge. Asal ulah ngaganggu we ka urang. Atuh urang ulah ganggu kanu bangsa nu kararitu. Dasarua nu kitu ge makhluk pangeran. Ngan ari nu kitu mah teu katingal jirimna jeung beda alamna bari itu mah awas ka urang. Ari urang mah teu awas ka ditu ceuk firman nyaritaan nu jadi badega. Atuh Jep Pajar teu ngomong deui tuluy ngurutan bitis. Bitis firman bari tungkul. Heuleut 2 menit sanggeus firman nyaritaan Pajar. Badegana ujug-ujug ciri hil sora awewe seuri getengkeul kitu cungung anjing babaung di pongpok kamar. Atuh firman pokna bari ngareret kana jandela malah Pajar ge nu keur ngareretan bitis teh bari tungkul curingha. Mang Pajar sora awewe sesirian deui nya. Nya Mang Pajar meuni ciciriran kitu. Jeung ni asa deukeut. Leres aden. Kumang ge ka kuping suung. Rupina mah nu name marulih ti kota teh aden. Temal Mang Pajar timuruna mah kanu baralik ti kota tas hiburan. Moal nya mang nu baralik ti kota wayah kiwari. Tingali we tu beker geus jam 12 kurang 7 menit. Jeung ieu kadengena kukuring mamni asa di teras. Ceuk firman siga nu kaget. Sing atuh kumang urang tinggal dina kaca den sacenanya pilaku istri ngadon heureuy onaman mah sareng pameget di teras. Pamileres anu ngadon heureuy di teras ditewak kumang mah kalon bade disrenkeun kan wajib. Cik Pajar semu ambek bari ngolosod turun tina risbang. Kojengkang ngalengkah kaluar ti kamar. Rai nyingkapkeun hordeng tuluy tunga tengo tina kaca. Tapi atuh harita teh eueuh sasaha. Gerendeng Pajar ngagerendeng jeroeun dada bari noong kene tina kaca. Gini usah saha di luar mah heureuyan kitu manusia teh. Atuh mah jani sieunan heureuy nya. Aing mah aya wae. Samarukna aing rek sieun kitu. Dising-sieunan ku awewe. Aya. Pek sia. Lamun kadenge cicengiran diudag sia ku aing mah. Dibalading sia lah masing lompat ka mana ge barina ge dah. Sabal aing mah. Itu gerentesna hate Mang Pajar. Gero Cep Firman ngagegero ti kamar samala. Makerek turun sagala tina risbang dumeh Pajar jempe. Mang Pajar, aya saha di luar mang? Itu aya saha den? Ya, ieu ditinggalian ge tina kaca den teh aya saha so? Mang Pajar bari nyampurkeun ka kamar. Kiraku sakitu atra tetelana sora awewe sesirian palebah teras. Cek Mang Pajar cek ka firman teu percayaeun ka Mang Pajar disebutkeun eueuh sasaha teh. Aden leres aden teh saha
Kami ayam mah kumangi tewak we jalmina. Kau paminum langkung masuk. Temal pajar geus diuk di ciciris bang. Barang rek nurutan deui hitis di tukang aya ucing diadu. Jeung sora panci murah. Atuh Mang Pajar pokna bangun ambek bari keluar ti kamar. Samalah make ngarawel gagang sapu sagala ngigirin lomari mana. Rek dipake ngababuk ucing diadu. Aya we babengok ucing de. Adu diadu deui. Rasakeun sia dibabuk sia ku aing mah. Pajar kukulutus bari ngirilik mawa sapu. Datang ka tukang eueuh ucing diadu eueuh naon. Malah panci angger ngait dina paku. Atuh Mang Pajar ngarasa kaget bari luak liu. Dilek Mang Pajar malik maksudna mare ka jero deui. Na ari cini hieu teh para mitra. Tukangeunana aya sora awewe seuri ciciri hilang. Dilek Mang Pajar malik ujug-ujug jebet. Rarasaan Mang Pajar mah anu nampiling atuh Mang Pajar ngabangkieu. Aduh, setan sia. Ceuk Mang Pajar bari angkog-angkogan siga aya nu rek ngajongklok-jongklok. Sirahna para mitra terus ka jero dibarengan ku sora nu ciciri hilang. Sanggeus tepi kana lawang kamar dununganana. Ujug-ujug rai panto hareup muka. Sakitu dikoncikeun muka ku maneh. Atuh firman turun tina risbang. Bari harita para mitra sadaya. Harita teh nanya dumeh katingali jeung kadenge. Mang Pajar aduh-aduhan. Tuluy manehna kaluar. Harita teh bari leungeun sabelah. Anu sabelah ka leungeun sabelah ka hareup siga aya nu rek ngabebedoa. Ngaso heula para mitra anu mulya. Ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita Cep Firman teu mikirkeun keur aya nu karasa. Jero turun kaburuanang ngudag Pajar anu geus rek tepi ka jalan bari tetep katingali teh Pajar siga nu dibebedol. Memang eta ge aya nu ngabebedol leungeunna ngan teu katingali jirimna ku Firman. Da pugu asa dibebedol anu dibebedol leungeunna Pajar teh lain manusia anu ngabebedol teh. Hiji makhluk ratu siluman orai sinuk nu katelah tunjung sari. Mang Pajar, eureun Mang Pajar. Kunaon Mang Pajar teh, kunaon? Firman nanya bari nutur-nutur tapi Pajar boro-boro kanemalan. Malah teu ngaliuk-liuk acan ukur aduh-aduhan bari ayeuna mah. Siga nu ti tatarajong sabab satengah digugusur. Sanggeus rada jauh ti jalan gede tur palebah anu suni. Sisi kebon ku Firman kakara kadenge Pajar nyarita. Bari meroda samalama leungeun anu sabelah muntang kana pager kebon. Ih, lesan kon setan iblis. Dibawa kemana aja tuh? Lesotkeun sia ih. Lesotkeun. Pajar setengah cocorowokan. Ciri hieu tunjung sari ciciri hilan kalawan pokna. Tapi ku Firman tetep teu katingali jirimna. Ontong cocorowokan sia manusia jahat, manusia biadab. Geus lila ku kaula di teteangan kakara papanggih ayeuna. Nu matak wayahna dina ieu waktu urang nyieun peuting panungtungan. Kaula ieu ti seserat peuting ieu moal rek kumalayang newakan manusia jahat nu geus nyieun kanyerian ka diri kula. Kitu deui keur diri anjeun kudu nyanggup narima pangwalesan ti kaula. Aya paribasa hutang uyah bari uriah. Hutang getih dibayar getih, hutang pati bayar pati, deuleu. Firman, rek naon anjeun make nutur-nutur manusia jahat? Geura balik amuran maka ditu. Anjeun mah tong ieu. Anjeun teh keur teu sehat. Tong lebar tong obel ku manusia nu kieu patut sabab manusia jahat, manusia biadab. Nu teu boga rasa di kamanusiaan luas ngakaya anak deungeun. Jung geura balik ka Firman. Ulah nyar-nyar picilakeun. Sanajan anjeunnya oge ye ka ieu manusia bari aya hate rek melaan moal bisa kabelaan masing ku saha-saha oge deuleu. Tibatan bisa kabelaan mah ye atawa katulungan malah nu nulunganana pasti disanasimkeun jeung manusia ieu manusia jahat. Sok buru-buru geura undur ti dieu Firman sia. Keun manusia ieu mah teu kudu dipikamelang deuleu. Balik kanan ieu cicing lila di anjeun bisi kabawa cilaka. Kaula mah karunya we ka anjeun sabab aya pertalian.
ngan pepejeuh ka anjeun ulah poho ka budak sabab hade goreng burung palung bodo gelo anak anjeun tetesan getih anjeun lain tetesan getih batur nya tangaran budiman nuku anjeun ti heula dipitnah majarkeun manehna geus kumawani ngaguna sita kasucian pamajikan anjeun nu akhirna anjeun tega nyerahkeun pamajikan tur budak teu diaku ku anak anjeun tah ku dasar kitu pepotongan anjeun ngaran Mayang Sari terus dikawin ku budiman dabongan ku anjeun dipitnah jeung geura ini tuh lain ngahulang wae bising anjeunna hayang nyaho mah ku kaula engke moal burung aya bejana saha kaula deuleu cek Tunjung Sari keukeuh ninitah geura balik ka Pirman bari teu katingalieun jirimna ngan ukur kadenge caritaanana wungkul ulantaran Pirman panasaran hayang tepung harita Pirman pohna kuring balik deui ka imah ngan kuring panasaran hayang tepung heula hayang teges kana rupa anjeun nu meh tadi ceuk anjeun aya pertalian heug ari panasaran mah anjeun hayang sidik kana rupa beungeut kaula asal luas ningalina deuleu ceuk Tunjung Sari sakiceuk ngajanggelek hareupeun Pirman lenyap hate Pirman ngalenyap sabab ningali rupa beungeut eta makhluk nu katelah Tunjung Sari teh matak pikasieun panon bolotot gular giler kulit beungeut semu jari ih jeung malalekat siga ora sisit orai megar buuk ngariring kiwik jeung gimbal malah katingalina ku Pirman mah buuk Tunjung Sari siga pinuh ku hileud jarong disarada ting carkot geus kitu mah Pirman teu nolih kanu jadi badega teu ningali kana tincakeun ngakuak terus ngaberetak lumpat meniti babaranting tina bakating ku sieun cirihil harita para mitra Tunjung Sari seuri cicirihilan di barungku anjing babaung sorana meni melewung mepeuskeun jemplingna peuting nu kira-kira setengah satu keur memejehna jalma-jalma talibra sare harita teh sanggeus Pirman jauh ti eta tempat gilak Tunjung Sari malik deui bari harita teh ngiles eueuh wujudna kalawan pokna hayo sia maju manusia jahat maju sia lain ngajedog wae bari naoge maju sia ampun rek dibawa kemana kuda teh ampun kaula mah ulah dikanaya ampun kaula mah ulah dikanaya deuleu ceuk Mang Pajar ampun bari awak rada dongko atuh para mitra tapi nya kitu atuh ampun teu meunang ampun ceuk paribasana leungeun duanana di katukang siga anak aya nu ngaringkus ngaso heula para wargi ngaso Mang Pajar harita ampun-ampunan tuluy Tunjung Sari nyarita montong ampun-ampunan sagala deuleu sedang batu nu disiksa tur dikakayaragana ku anjeun teu meunang ampun teu meunang ampun tapi kabeungeutnya raca diturihan ku peso bari nu dikakaya ku anjeun teh jalma tanpa dosa jalma nu sakitu bageurna sakitu sobarna keur anjeun teu perlu nanyakeun rek dibawa ka mana sagala kumaha kaula we dan kege bakal nyaho ka mana anjeun dibawana ku kaula deuleu jeung bakal sidi kana rupa kaula nu matak daek teu daek dina peuting ieu samemeh aya cahaya bulan di wetan aya cahaya ti beulah wetan cahaya panon poe urang nyieun peuting pamungkas sangkan anjeun teu nambahan gede dosa atuh kaula sangkan teu loba ngarah pati manusia Cek tadi ge eueuh pesta nu teu lekasan awal akhir tangtu aya akhirna deuleu aya awal aya akhir bising teh nyaho sok geura maju ka ditu cek Tunjung Sari nu can katingali jirimna ku Pajar harita Pajar titotolonyong ampir-ampiran rek labuh sabab ceuk rarasaan manehna mah dijongklok-jongklokeun ku Tunjung Sari di tukang sakapeung cebet punukna di teungeul ciri hieu Tunjung Sari seuri meuni siga nu dituturkeun ku anjing babaung teu kacaturkeun dilana di jalan Pajar dibawa ka Tunjung Sari teh tepi ka hiji pilemburan harita para mitra Pajar dicekelan tak-takna ti tukang puguh Pajar ngaranju geus asakep we sakop-kopeun dikerekem ku eta makhluk siluman anu can katingali jirimna siga kumaha rupana geus kitu eta ratu silumana orai sinuk teh muka telah Tunjung Sari kakara nyarita deui bari pageuh nyekelan tak-tak manusia jahat
ayeuna di tempat anu teh sabaraha jauh di imah nu ngarawatan anak anjeun baheula sakitu welas tahun anu kajeun ye anjeun diculkeun satengah dipiceun jeung indungna nyaeta pamajikan anjeun anu ngaran Dewi Mulyani tapi kaeta budak anak anjeun nepi ka kiwari teu nyaho di rupa-rupana acan nu jadi indung nah boga kalakuan kitu teh teu matak jadi gede dosa sia atasna see sapunyere pegat timpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga